A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah nyaritakeun tentang qadzab. Syaratu hadil qadzib at-taklifu syarat had jelema anu nuling zina eta taklifu ka taklif ulah budak letik ulah nu edan budak letik nuding zina ulah dianggap nu edan nuding zina ulah dianggap sebab teu kataklif jelema anu lain budak tur teu edan nuding zina kudu dihad 80 jilidah fajlidu samanina jaldah. Ya Allah, siapa yang mengatakan tudang-tuding zina? Kulantaran di negara orang mati jalan hukum Al-Quranul Karim, nu jalan ke hukum demokrasi HAM, atau biasa-biasa baik, nu nangani urusan perjinayatan, perhududan, telumpang sabakatul hiber-hiber acan di negeri Indonesia. Ibu Pertiwi tercinta kajen ibu kercarita ngaji adapun henteu nerapkeun hukum eta nyangakeun kanu dilaluhur para inohong ye itu nyana-nyana nu ngagulirkeun politik perekonomian atau sabodohnya urang mah sapira dharma teu daya teu upaya urang mah sapira jelema dhaif atuh dihandap nyana nu gagulir-gulirkeun mah teh urang mah untung bae untung urang mah teu bingung-bingung di akhirat beuh urang mah paling seserian oke di akhirat mah bangsa ti RT ka presiden mengkerut tuh wajahna mengkerut lantaran nyana bakal ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. RT bakal ditanya rakyatna, RW bakal ditanya, lurah bakal ditanya kumaha waktu mimpina di dunia, camat bupati kuari nyana edeng segala aya di nyana engke mah di akhirat wahai tapi urang mah rakyat wahai langsung teu kudu dihisab di sorga sakeuna sorga anu baragus bae ente mah wallahu alam saya masuk ka di bagus bae hadirna urang mah rada deres bae gitu teh ya ieu di dunia di alam Indonesia teh dilakukan hukum Al-Quran atau nyanggakeun sadaya-daya syartu hadil qadzib pari syarat had jelema anu nuding zina eta kudu taklif boga taklif Zaid nuding zina kaki Umar Zaid nuding zina ka Nyi Sarwiti nuding zina reka batur reka pemajikan sarua bae lamun ki Zaid nuding zina panggil setelah dipanggil integrasi aya eueuh saksi zinahna opat bi arbaati syuhada kecuali langsung ikrar lain deui masalah namun dituding langsung ngaku oh salah ieu lamun henteu kudu ngayakeun opat saksi ketika nu dituding teu ngarasa zina kemudian manehanana minta saksi obat Ki Umar dituding zina ku Ki Zaid cek Ki Umar dia ulama teu ngarasa namun memang didinya nuding zina coba kula minta saksi obat kabeneran Ki Umarna teu ikrar saksi obat teu aya maka ieu kembali ka Ki Zaid lamun tadi ikrar maka Umar kudu dijilid ketika teu ikrar
kemudian saksi obatnya teu aya Zaid anu kudu dikenakeun sanksi sembarangan tudang-tuding zina, maka Zaid dikenakeun sanksi 80 jilidan. Oh nu mendak urang ulah sembarangan ya ayeuna lantaran minal kabair nu di zina teh termasuk kana dosa gede. Geus atuh aya nagara mah kuari tengurusan ieu urang geus ngaji kuari tinggal urang bae ngurusan diri urang ulah sok tudang tuding zina kabat. Walaupun di negara henteu aya sungsa sanksi hukum, maka urang kudu ngajaga sebab di dunia teu dilaksanakeun, di akhirat masih berlanjut. Anu teu selesai di dunia diselesaikeun engke di akhirat. Masya Allah. Ulah heheotan orang kena korupsi kemudian di dunia henteu katangkep ku KPK sehingga teu disidang aman bae aman di dunia. Malaikat makan nyatet, malaikat wajah atet. Weh kamu seorang DPR pernah tanda tangan anu penyalahgunaan anu dan aya tanda tangan. Di dunia nyana aman, di akhirat dangzongkeun ku malaikat. Nah ini catatannya ada di kumaha coba ayo catatanana aya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Naon nu diucapkeun ku urang aya catatanana malaikat raqib jeung malaikat atid. Pagawean urang aya catatanana. Kuari DPR korupsi, pemerintah korupsi, hajut teu katangkep, atuh aman-aman bae urusan manusia mah, tapi di akhirat tetap berlanjut. Hak rakyat kudu kembali ke rakyat. Ternyata dileg-leg ku nyana, sebab nyana tipe orang koros. Atau enggak saya di dunia aman, di akhirat terus bae. Masya Allah, wadak si hade. Ieu cerita korupsi. Cerita mabok aman-aman baik kan di Indonesia mah. Lantaran di Indonesia mah hukum hudud aman, paling penjara bisa sogok. Tapi kan nu sangat dikhawatirkan, malah makuari nu sangat dikhawatirkan di Indonesia lain kekerasan lain, tetapi pemabokan jeung perjudian nu dikhawatirkan. Ieu ngahaja orang-orang Yahudi ka urang racun melalui narkoba. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang, lamun budak SD, budak SMP, budak SMA geus marabok, berarti engke ketika nyana di mahasiswa sesa mabok, apalagi terus bae mabok, engke jadi pamimpinna moal beres. Geus sabaraha bupati anu ditangkep mararabok. Eta nu katangkep bae. Nu teu katangkep leuwih loba. Sebara gubernur nu mabok. Banyak orang dipimpin kudu mabok. Kira-kira ieu negara akibat naon? Hukum Islam. Betah terus ke. Cenah urang mah teu daya teu upaya. Atuh upaya urang naon? Kula onam upayana ngomong kula mah. Entek engke lamun di akhirat kula dipanggil. Ayo ce, maju. Nageter kula henteu. Tenang saja. Cek malaikat kok tenang we. Ye, atuh udah pakai kasih. Oh, maneh hirup sabaraha tahun? Anjang si umur mah. Hayang nama maksudna. Nyaho maneh di negeri Indonesia hukum demokrasi sangat tahu malaikat. Aya maneh teh aya hayang ngarobah sangat aya. Pernah maneh upaya sangat aya. Mana bentuk upaya maneh? Ulang ngaji ngomong bae eta teh caritakeun hukum Islam. Ngabandingkeun antara demokrasi jeung hukum Al-Qur'an, kadareng ku kabehan saksi Haji Ma'mun. Eueuh, pandangan. Haji Pendi mah bisa pakai saksi sama tak adil. Ya, ini diaman ke
itu bentuk ngomong kiai mah. Islam di kiai itu ngomong-ngomong acan. Nah iya. Junaid, maju. Maneh kan dikiaikeun waktu di dunia. Bener. Hirup di negeri Indonesia maneh teh kapan negara anu make hukum Al-Qur'an apa lain? Lain. Ngadukung maneh. Abdi kasogok. Kusaha? Tangkorak Golkar. Ulah make tangkorak sia. Kuari make tangkorak keur ieu ke di dunia make tangkorak. Sia ngahenen-henen di dieu kakarak sia make tangkorak. Zabaniyah. Seret. Kiai Junaid diseret. Adena cenah aing mah lain Junaid ngaranna. Atuh sarua. Tah eta geri urang. Ye tuh batak minimal hayang orang teh make Al-Quran dek make kumaha tuh lamun di negara teh diterapkeun hayang di negara minimal hayang bagus lah upaya kekarak ngomong doang nah cenah teh langsung bau teu daya teu upaya tuh urang lamun kuari ngomong ka DPR hayang ngarobah atuh memeh datang memeh ngomong si borgol di borgol tuh urang beuh emang ngalakon aku wagit sebab kuari mah geus mengakar geus berapa kuari mah kakarake ngaji supaya nyaho bae hukum nu asli mah Al-Qur'anul Karim dunia nang nyiptakeun Allah nyieun hukum kemudian dek nurut kumaha urang tah mah engke ge jadi digulung ieu mah dunia mah eueuh ieu mah ketika urang geus kiamat ke bakal berhadapan jeung nu nyieunna ditanya urang kunaon batak urang mah ieu nu ngaranna tenang